poe ayeuna yeuh. Jika merek-mereknya hol 5 jajanan anu paling ngeunah di lengkong kecil. Makana mah mun ka lengkong kecil wajib nyobaan 5 jajanan ieu barudak. Oke, Jis, kami ngeliatan heula tuh tukang es krim apa anu ngajak ribut barudak. Aduh kan ieu si Wapel tadi jangan ngadadak ku si es krimna tinggal tahun di loba kitu si topingna teh. Hargana teh mung 20 ribuan geus beunang si es krimna 2 umpak barudak. Ya Allah mah Emang 20 ribuan atau topingna di loba kitu. orang dislogan teh alas si Wapel teh bener buat pisan. Si es krimnya si Wapel teh bener-bener menyatu dengan baik. Maju saeutik kayak tukang Bang Sitiau cenah tah. Pokoknya mah lamun kerulin ka Bandung terus kalian yang kecil kudu wajib nyobaan si Bang Sitiau ieu teh tinggali barudak. Hargana teh mung 18 ribuan geus sakomplit ieu teh. Anjing mah 50 juta kali barudak. Kita mending ngeunang-ngeunang teh. Si Bang Sitiau teh nyen ngadadak tuh si bumbuna teh menilak kopi pisan. Aduh kan ieu teh mending ngeunah pisan. Unu saeutik kayak tukang si Kaloci cenah teh. Yang nyaho pokoknya namun kalian yang kecil kudu nyobaan si Kaloci ieu teh barudak. Ai Kaloci jeung kolece jeung Kaloci jeung kalece jeung kolece sarua teu mah. Nah, liwat teh campur